Dah Kang resepna domba jalu atau domba bikang Kang? Nah, domba jalu atuh. Kang mah jalu pasti lagi resep kana domba jalu. Oh, sugan teh bikang Kang. Adi domba bikang makena anakan loba. Pria sejati, pria normal pasti resepna kana domba jalu. Jadi lalaki sejati jeung normal mah resepna kana domba jalunya. Ya, atuh Kang mah pasti resepna kana domba jalu, resep kana domba bikang. Sugan teh adi lalaki sejati jeung normal mah resepna ka awewe. Geningan ka domba jalu. Kang, budak peng geus eureun sakola. Secara sakola eraeun meureun. Sok sieun kos nyai we. Maksudna kos nyai kumaha? Nya bari nyai teu bisa maca buta hejo. Lain buta hejo, meureun buta huruf. Heuh, eta maksudna mah buta huruf. Cik atuh aya hayang budak geus nyakola. Tuh kos anak batur. Kalulus boga ijabah. Sarua we ijabah, ijabah eta mah bukan urang. Ya, si lain. Ngacok. Sudah heuh, kesal nyai mah. Kumaha mun ciga batur nyakolakeun anakna nepi ka sakola luhur, nepi ka jadi sujana. Teh sujana atuh sajana.